Itu bocil bener-bener yang ngelamun. Teh kunaon sih pian lompatan? Nyawa teh naon sih? Bobo kaseureut ka Marang. Wah. Bobo. Can parenu keneh wae ieu nyedot teh. Buat isuk, biasana mah 3 jam oge pinuh ya. Kotakan deh. Sugan balocor ieu mah galangan teh. Mun kuat teu pinu-pinu kotakan teh ya. Ngontrol heula supaya di mana ngana bocor ya. Tuh. Ai buat gararing kieu sawah. Makanya ayeuna bagian Mang Aang nyedot. Apa ku aing bedahkeun heula nya nu Mang Aang ka sawah aing. Mang aing isukan ieu ka garingan manten. Bakalna lila nyedot nang teh geus telaan kieu mah ye. Heueuh mending bedahkeun heula nu Mang Aang ku aing. Hubung jelemaana. Wah, si Komeng sia we meureun ngocorkeun ieu teh. Nonarana teh cai dengan uwahan ae atuh sawah aing. Mun kuati isuk biasana 2 jam oge 3 jam pinuh. Ayeuna teu daekeun pinuh-pinuh. Mang, kumaha sih sia? Ieu teh Was gande lain amang. sawah aing pengen wae caian atuh dikolocor-cocorin mereka sia. Ye nya kumaha Mang nu urang geus telaan lila bakalna. Dan isi bere jatah teh 2 poe sakali. Nyedot teh bakalna lila geus telaan gitu teh. Terus kumaha tuh ayeuna hayangna? Si mah ngajakan ribut cenah teh ieu mah. Lobang masalah caing kayak di bere deui ku Allah meureunnan. Nya teu bisa kitu meng nu aing kana malodar. Urang geus sarua telaan Mang. Masih mau jadi musikeun aing wae. Bukan. Heureui Mang. Heureui. Serius wae gini. Masih teh. Engke ge diganti. Ya siapa isukan? Oh Bang. Oh Bang, ampun Bang. Ampun. Ampun Bang, ampun. Ampun Bang. Oh, ampun Bang. Moal Bang, isukan ge. Aduh, musuh isuk ya. Menang-menang. Tuan jali ngare lauk teh. Sampai aku tumbuh doang. Menang-menang. Mudu dua kuat misbak sabungkusnya ya. Kuat mis hasil mudu dua ya. Oh, bumbulan jadi santok ya mah. Karena itu. Komeng sih. Buku manehna cek aing ge awe eta teh. Urang kabogo urang jang ulah di etaan, ulah di bogohan, mana mah di bogohan wae. Nyerakeun pan urang nangket teh. Ih, aing maneh salah ah, Mang Komeng. Ih, salah maneh. Mang Komeng. Maneh. Mang Komeng. Hah? 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 Apa sih ya itu kajorongeun tadi geus. Kumaha tah? Ah, urang kabur ah. Ya. Aing ketempuan deui wae bocil. Aduh, gagal ieu mah ya. Ah. Aduh. Maka jero dia goblok. Urang hang. Sia Komeng. Sugan teu heula aing musop sia mah. Sipian Mang, sipian tadi. Malah heureui wae kumaha meureun. Aduh, ampura Mang, ampura. Tengah aja eta anak Amang. Bocilna mangkat dian. Goblok. Aing ketempuan deui. Mang, maaf ampura Mang. Anak Amang, anak Amang eta mah anak Amang. Oke. Heureui Mang kamu. Waduh, Bang. Waduh, si Komeng. Teu bisa ngojay buat teh. Komeng. Oh, teu timbul-timbul buat teu bisa ngojay budak teh.
Pian kemana baganya? Pian. Pian. Kan Pak. Si Komeng. Tulisan ngojay meureun eueuh teu ngurambul deui. Nyaho. Neteangan ayo. Aya Wah, yang ketempuhan kayak dihan. Dulu tidak. Wah. Jangan terus. Botolnya sebot yang merengka itu kalau tak. Goblok ke mana nya? Komeng. Nyesebna. Coba beli masak kieu ge masih kiraku kuat teu bisa ngojay. Oh. Ayo we dia. Oh, da. Tuh. Mun aya mah geus katincak. Kita aing sen ngojay aing mah. Mah. Awan deh kalur lah apa tiris. Man, aing yang ini aing beuki ketempuhan ya tuh. Goblok suan aing ngojay we dorongkeun beurana mah. Ku aing digawekeun antep we. Tuda aing ditinggalkeun ku anakna. Ayeuna aing dijeburkeun tiris pan kitu yang geus sore. Ayeuna mah antep we aing santai we bari ngarokok. Buset, di dieu we kita di teh. Nya tuda aing ditinggalkeun ku sia. Oh, urang jeung bapak dihandap patirisan. Nya maaf we urang mah. Bocil. Aduh, rumah ya goblok teh. Ayo ngomong sih bisa ngojay we. Goblok. Nemen namang nemen. Udah sih mah, ngomong bisa ngojay we. Aduh. Ayo ikut ketirisan ya. Aduh, udah ketiris bang. Ayo, mudah-mudahan pokoknya udah. Buat ini nanti mundut we. Ayo sangat itu. Ya sudah orang tiris main jebul emang. Pisan. Kagak wekeun aing wae. Ya. Aduh. Aduh.